Mangga urang teraskeun dongeng nu judulna Karaman di Karang Kamulian, karangan Rai Salira dina bagian ke-84. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Atupan kitu deui para mitra sadaya, Mang Jaya ngaturkeun nuhun oge ka wargi-wargi Mang Jaya di mana wae linggihna. Dongeng nu judulna Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira ieu neraskeun dina lalakon Padepokan Sebaraga. Masih keneh karangan Rai Salira. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa katampi kalian kabingahan. Hatur nuhun sakali deui ka wargi-wargi Mang Jaya nu parantos Noel subscribe sareng locengna. Nu teu acan Noel para mitra subscribe sareng locengna. Pon kitu deui sering komentar hatur nuhun, komentar naon bae ge katampi kalian kabingahan. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Mangga Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira dina bagian ke-84 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra rekayasana Rai Salira. Ayeuna nincak bagian ke-84. Mangga para mitra dongeng urang teraskeun deui. Dina akhir bagian ke-83 harita para mitra Marnina nuju dihurup ku balad-baladna Basuntama. Eta Ki Jarmo sapara kanca. Mangga urang teraskeun para wargi, padahal harita Marnina tos tatu dina palebah pananganana. Mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulia leungeun katuhuna pageuh nyekel bedog panjangna. Panona rancingeus nitenan 4 urang lawan nu geus sayaga jeung bedogna masing-masing. Tapi kituna teh kurang konsentrasi. Ari sabab cenah kanyeri dina pigeulang leungeun ngaganggu ka Marnina. Tapi Marnina usaha satekah polah nguat-nguat maneh. Sabab najan kumaha dirina kudu ngalawan eta 4 lawana nu yakin moal meunang ampun pikeun dirina. Seak 2 bedog nyabet raga Marnina. Celeng curalit Marnina luncat bari ngajuralit. Seak terang hiji bedog hasil ditakis. Celek Marnina nangtung tukangeun saurang lawan. Seak tres pigeulang leungeun uben kabeunangan ku bedog Marnina. Gero uben ngagero, getih langsung merebaya tina tatuna. Deregdeg Marnina lumpat lantaran pamikirna. Moal pikuateun sabab pigeulang leungeun tuluy-tuluyan merebay getih. Nu kawasna tatu rada jero. Marnina, kabur, udang, hayo udang saraya, udang. Ki Jarmo mere parenta. Perengbeng 4 urang lawan tuluy ngudag Marnina. Kaasup Ki Unen nu bari nyeklan pigeulang leungeun kenca. Nu kabeunangan ku sabetan bedog panjangna Marnina. Deregdeg Marnina lumpat beuki gancang lantaran sieun ka udag ku musuh-musuhna. Ki Jarmo jeung baturna ge lalumpatan beuki gancang bari papada ngabar-ngabarkeun bedog. Ugo sagancang-gancangna ge lumpat awewe. Marnina bisa ka udag. Seak Ki Jarmo nyabetkeun bedogna maksudna deuk nyabet tonggong Marnina. Untung Marnina pareng ngareret ka tukang. Seak terang bedog Marnina dipake nakis bedog Ki Jarmo. Tapi seak ceres pigeulang leungeun katuhu Marnina kabeunangan deui. Ku sabetan bedog Ki Juber. Pluk. Bedog Marnina murag bari getih langsung merebay dina pigeulang leungeun katuhu. Uguh Marnina katambahan. Harita teh nyeri na teh lantaran 2 pigeulang na kabeunangan ku bedog. Seak bedog Ki Jarmo teh nyeleber nyabet beheung Marnina. Lep Marnina dongko. Seak jebet tanpa suku Marnina hasil ngabanting beungeut Sarkoni. Deregdeg Marnina sabada ngabanting beungeut Sarkoni. Tuluy lumpat meuni gancang. Deregdeg 4 lawan tuluy ngudag deui. Kolepat celeng hiji tangtungan nyamer Marnina nu keur lumpat. Tuluy luncat ka hareup, celak. Marnina ditunda sedengkeun gigireunana geus ngajegas saurang jajaka. Si horeng si mana horeng pramuda
geus kaluar deui ti harita teh para mitra nyaeta ti padepokan Patapan Sebaraga. Mani teu baroga ka era sia awewe hiji di huruf ku opatan. Ayo jeung kula lawan aranjeun, ceuk Pramuda mencrong ka upat urang jalma. Ki Jarmo jeung baturna pating rarengkong, sababnya hopisan ka Pramuda tur ta apal, nepi ka mana tahapan pangartina Pramuda. Tapi kawas nama pikeun Jarmo geus kagok asong. Kagok nafsu, kagok borontok kapalang carambang, haok nyentak ka Pramuda bari tipu puncereng. Kurang ajar sia Pramuda. Haling sia, sila yang mulai ku campur ngarusan dewek sia. Bisi sia cilaka ku dewek dulu. Cek si Jarmo. Kawas nu heueuh gede kawani. Bisa we kula lepas tangan ye. Saupama wae nu jadi udagan aranjeun teh nu lian. Tapi sabab ieu awewe dulur kula, asa piraku kaula tega ngantep ka dulur kaula nu keur dikaniaya ku Andika. Jalma-jalma samodel anjeun. Dulur naon kasebatna lamun ngantep teh euy? Cek Pramuda bari jeung nangkeup harigu. Sedeng Marnina pohara ngarasa bungahna lantaran dirina geus ampir-ampiran pondok pangharepan bisa salamet. Tapi tetela Allah Maha Welas Maha Asih lantaran datangna pitulung ku cara datangna Pramuda. Setan alas, kurang ajar sia. Betul-betul sakalian si Pramuda cacang awakna. Cek si Jarmo mere parenta. Sedengkeun nu tiluan teu buru-buru ngalaksanakeun parenta. Malah kawas nu ting rarengkog da puguh ngarasa seber. Aduh hareupan jeung Pramuda mah. Puguh geus nyaho teh saha ari Pramuda. Sokomo pikeun uben mah nu sasa tatu pigelang leungeunna. Puguh we si Jarmo ambekeun. Lantaran tilu urang babaturanana ngadon pating rarengkog we harita ge para mitra sadaya. Atuh hahaok nyentak deui bari muncereng. Kadengen teh sia. Ayo buru-buru huruf ku sararea cacag awakna tuman lah. Pira jelema sahulu pokna pohara ambekeunana. Kawas nu kapaksa sarerea ngalingkung Pramuda. Bari papada ngalugas bedog masing-masing. Sedengkeun Pramuda mah tenang nakeran bari anger nangkeup harigu. Pok Pramuda cumarita bari nyungkal ke nafsu lawat. Gerapek atuh gunakeun ta cocolek apu teh. Nabisan teu aranjeun ngagunakeun cocolek apu. Lain gabadog nu kitu mah cocolek apu atuh paragi nyeupa. Cingan aing hayang nyaho. Ukura pagede-gede kumis wungkul sia mah. Kumis we baplang sangadulang. Ari kawani, wah, leuwih ti unur-unur sia mah. Cek Pramuda sedang panon mah rancingeus, nitenan gerak-gerikna lawan. Sedengkeun Marnina mah cicing rada jauh, bari jeung ngabersihan getih tina dua pigeulangna, tuluy-tuluyan merebei. Marnina tuluy ngaladang daunan sarta dirames, tuluy dipake mopokan tatu. Kituna tuluy lalajon rek tarung bari manehanana nyarane kana tatangkalan. Sedengkeun leungeunna diangkat ka luhur. Maksudna supaya getih ulah ngocol. Jados ya. Unyuk sia Pramuda. Tarimakeun ye sabetan blok dewek. Cek si Jarmo. Ana serepet-serepet bedog teh nyerepet ngancam dada Pramuda. Seseukeut bedog meuni matak pipaureun. Tapi Pramuda kawas nu tenang nakeran. Dina nggoning nyim hareupan pibahyaeun teh. Sakilat Pramuda luncat bari jeung dampal sukuna teu antepan. Ngahanca gado Sarkoni nurek nyabetkeun bedogna. Gero Sarkoni ngagero bari rubuh sedengkeun bedogna ngacleng rada jauh. Seak harita Juber teh nyabetkeun bedogna. Maksudna hayang ngagelencengkeun beuheung Pramuda. Tapi Pramuda cukup rikat. Sakilat ngareundeup deui bari peurup teu antepan. Ngahanca dada Juber. Gero si Juber ngagero sarta ngagaleong. Sial pikeun Sarkoni sabab rubuhna si Juber teh kana lebah dirina. Brus bres atuh congo bedog teh keuna kana dada Sarkoni. Nurek kudang pisan. Cerit Sarkoni ngajerit harita keneh.
tuluy kokosodan sabab beuteungna kapangang ku bedogna Ki Juber. Kuni, Sarkoni kunaon maneh euy? Sarkoni he? Si Juber mencerong ka Sarkoni nu keur kokosodan. Kep Ki Juber nyekel perah bedog tuluy disakalikeun dicabut. Gero Sarkoni ngagero bari nyekelan beuteung. Berebei getih ngaberebei tina beuteung tuluy ngalemere. Krejet Sarkoni kekerejetan. Nu teu lila sirahna ngulahek nandakeun Sarkoni geus maot. Sedengkeun pramuda colohok nempo eta kajadian. Ari si Jarmo jeung si Juber pohara ngarasa nafsuna nempo Sarkoni jadi korban teh. Haok muncereng bari mencerong ka pramuda. Kasabelan sia pramuda? Sia kudu tanggung jawab geus mateni batur aing deui pramuda. Cek si Jarmo tipu puncer. Para wargi anu mulia, ari pramuda sabada dipenta tanggung jawabna. Akibat mautna Sarkoni babaturan anak Ki Jarmo, nu menta tanggung jawabna teh Ki Jarmo atuh pramuda ngajawab. Na teu salah eta carita teh Jarmo. Nah anjeun teu boga tetenyoan kitu. Apaan sih tadi teh batur anjeun teh ditublesna teh ku bedog batur anjeun kene. Nah geuninganan salah sangka manyangka-nyangka ka kula segala rupa. Alarane teu nae teuing anjeun mah. Mana kula mah teu ngaluarkeun bedog. Mana kula mah teu nyekel pakarang. Cek pramuda seuri. Bari neuteup ka Ki Jarmo. Wah, sia nu jadi tukang lantaran deuleu. Tarimakeun pambalasan di dewek ieu. Si Jarmo ambekeun. Seak-seak si Jarmo jeung Juber babarengan nyerang. Dua bedog pating kolebat nyabetan raga pramuda. Tapi pramuda kalawan cingceung nyingkahan sabetan dua bedog nu sakitu ngabahayakeunana. Tapi Jarmo jeung Juber kawas teu mere kasempetan pisan. Tuluy-tuluyan ngarang sega pramuda. Ku waktu ieu pramuda kapaksa kudu ngagunakeun kakuatanana. Ceneng pramuda luncat ka tukang. Tuluy pasang jurus dina jurus pamungkas. Dina runtuyan jurus-jurus wangun pupuh. Nyatana jurus juru demung. Dua suku jeung dua leungeun geus dieusi ku tanaga simpenan. Panon mencrong kadua lawan. Seak-seak dua sabetan bedog ngancam deui ka raga pramuda. Celeng brek digelang leungeun Ki Juber ditajong. Celeng bedog ngaceleng jauh naker. Lep sirah ngalelep nyingkahan sabetan bedog si Jarmo. Seat jebet beungeut si Jarmo dibanting ku peureupna. Gero si Jarmo ngagero da pugut tenggelan pramuda geus ngeusi ku tanaga simpenan nu cukup rosa. Koloyong bru, si Jarmo namru teu bisa hudang deui. Seak jebet dampa suku pramuda ngahanca dada Ki si Juber. Nu deuk nyabetkeun bedogna. Gero si Juber ngagero tuluy ngagaleong. Bru si Juber namru. Sarua jeung si Jarmo teu bisa hudang deui. Si Jarmo jeung si Juber gegerungan geus teu untupan deui. Ngalayanan pangawasa pramuda nu memang aya saluhureun dirina. Sedengkeun Ki Uben meni ngeleper lantaran tilu baturna geus teu balakaya deui. Lalaunan Ki Uben keketeyepan ngajauhan eta tempat. Tuluy berengbeng lumpat. Siuk cerep dina hiji tangkal hareupeun Ki Uben geus nancep hiji bedog. Puguh Ki Uben reuwas tuluy brek deku. Aduh ampun. Uing mah ampun ulah dikaniaya. Ulah dipaehan. Hayang kene hirup. Ampun pramuda. Uing taluk. Ki Uben ceurik rawah riwih. Sabab ngarasa sieun ku pramuda. Bisi dirina disabet ku bedogna pramuda. Anjeun dek lumpat ka mana ha? Ceuk pramuda. Ujug-ujug geus aya tukangeun Ki Uben. Duh ampun uing. Jeung mulang kalemur. Uing mah milu-milu. Jeung mah Sundama uing mah ulah dipaehan. Uing mah ikut campur jeung mah Sundama. Ceuk Ki Uben. Nah bener eta ucap-ucapan teh ha? Atau ukur sieun wungkul ku dewek? Jawab. Aduh ampun. Uing bener-bener dek mulang. Dek kalemur we. Uing geus bosen babarengan jeung mah Sundama teh. Uing geus bosen jadi jelema jahat. Uing mah yang babalik pikir pindah ka jalan nu bener. Malah memimpin mah uing mah terus terang we. Hayang ngalawan mah Sundama uing de. Nu balik sia nyarita teh pramuda nyentak. Yo, uing mah ngabohong.
Uing geus bosen jadi jelema jahat, uing mah yang jadi jelema bener. Ngahiji jeung masyarakat uing geus sadar. Babarengan jeung basumba mah teh taya untungna. Malah sangsara sabab pada ngakalakeun ku sadarea. Pada ngarah-ngarah pul para jawara. Uing sadar bahwa Sunda mah lain tuturkeun uing utake. Cek Uben nyarita ngayakinkeun. Syukur atuh. Ari pamaksudan anjeun kitu mah. Cek Pramuda bangun percaya. Memang Basuntama lain tuturkeuneun anjeun. Sabab nyata ngagebruskeun anjeun kana jurang kahinaan nu pinuh ku panasna seuneu neraka. Kuring ngarasa bungah lamun nya paniatan anjeun kitu. Memang kudu kitu. Jalma samodel Basuntama teu kudu diturut. Sabab nyata bakal nyilakakeun anjeun. Lain deuk nyalametkeun. Meureun karasa ku anjeun oge hasil babadog rarampog teh. Gegede nama ku Basuntama we. Sedeng aranjeun ukur kabagiana daharna wungkul. Kitu lain. Ta eta pondokna. Sok komo ditempo tina hal seje. Jauhna tina kacamata agama. Nu nyata-nyata nyilakakeun. Jung anjeun geura mulang. Tapi omat anjeun ulah nyarita dina bibir wungkul. Lamun ukur dina bibir, sabab sieun ku kaula tuluy satu kangen kula, anjeun milampah kajahatan. Jauhna ngahiji deui jeung si Suntama, pikeun kula moal mere ampun ka anjeun. Tangtu anjeun bakal dipateni ku kula pangheulana. Cek Pramuda deui para mitra. Nya, pokona mah kuring mengerti pisan, serta anjeun kudu percaya kana caritaan uing. Moal ngabobodo pokona mah. Uing geus bosen jadi jelema jahat lah, hayang balik pikir we. Jadi jelema bener. Sing percaya anjeun ka uing atuh Pramuda. Cek Uben ngayakinkeun ka Pramuda. Syukur ari kitu mah kuring ngarasa bunga. Jung anjeun geura mulang. Cek Pramuda neuteup ka Uben. Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teras. Kuniang Uben nangtung tuluy neuteup ka Pramuda. Pok cumarita deui. Uing rek mulangnya pokna. Teu nunggu jawaban Uben tuluy ngaleos ningalkeun Pramuda. Nu cenah deuk mulang ka lemurna sarta cenah deuk balik ka babalik pikir ningalkeun sagala rupa kalakuan jahat sarta hayang ngarobah sarta aub jeung masyarakat nu liana. Pramuda tuluy neuteup ka Uben. Satuluyna nyampeurkeun ka Jarmo jeung Juber nu keur gegerungan. Aduh, ampun Pramuda. Ampun. Ulah dek dipaehan, ampun. Kuring sekali-kali deui lah kumaha nikah anjeun Pramuda, ampun. Si Juber sarua ampun-ampunan. Bari pati harita ge para mitra jiga rek jarebleh bakat ku sieun dipaehan. Bisa wae aranjeun dibere ampun ku kaula. Ngan aya syaratna aranjeun kudu ningalkeun kalakuan jahat aranjeun. Sarta ganti ku kalakuan hade nu gede gunana pikeun masyarakat. Kumaha sanggup? Cek Pramuda mencerong kanuduaan. Lamun anjeun teh sanggup ningalkeun kalakuan jahat, kapaksa nasib anjeun. Yeuh bakal sarua jeung balad anjeun tah nu eta nu geus kari bugangna kari ragana deuleu. Tah kitu nasibna. Pokna bari nunjuk ka Sarkoni nu geus ngabebengkang taya nyawa. Ulah sanggup Pramuda. Syukur ari kitu. Geus ku kula aranjeun moal dikukumaha. Junggera marulang ngan omat ulah rek ngahiji deui jeung Suntama sabab mawa sasar ka aranjeun. Junggera marulang ka ditu. Geura usaha satekah pola nyaeta usaha nu halal. Cik kaditu geura kokolakeun tulahan. Bisa meureun kana tatanen mah nya. Ceuk paribasana ngahuma-ngahuma wae mah. Ceuk Pramuda deui. Tungtungna Jung Jarmo jeung Juber narangtung tuluy pating laleos laleumpang. Pramuda oge ngaleos ningalkeun urut cicingna muru kalebah Marnina. Tapi tetela. Jarmo jeung Juber teh boga maksud gore. Basa Pramuda geus nongongan teh babarengan duanana. Pada maledogeun peso balati. Nu maksudna deuk nubles Pramuda. Harita teh para mitra maledog ku peso balati siara 2 peso tiblesat muru kana tongong Pramuda. Kang, awas dipengker. Marnina ngagorowok meungpeunan beungeut. Sabab sieun Pramuda korban. Untung para mitra sadaya, Marni hari Pramuda cukup seukeut pangrasana. Sakilat malikeun awakna sarta dina kacepetan luar biasa.
Dipigawe ku hiji jawara nu hebat para mitra sadaya. Tetela Pramuda bisa newak eta 2 peso balati nu gancang naker. 2 peso balati 2 nana para mitra dijepit ku 2 ramo. Kenca katuhu geus kitu sakilat 2 peso balati. Kalawan teu micen waktu peso dibalikeun kanu bogana. Belesur, bres. Dadaki Jarmo jeung Juber papada kabeunangan ku peso balati sabogana. Atuh pelengking Jarmo jeung Juber pating pelengking ka tukang. Bari pating koceak manehanana bru rarubuh 2 nana. Tuluy kokosodan bari nyarekel peso balati. Nu nancep dina dadana masing-masing. Krejet 2 nana pating krejet teh. Sabaraha lila kulantaran peso tina dadat tembus kana jajantung. Tung na pating kulahek nanakeun Jarmo. Jeung Juber ukul tinggaraga badagna wungkul. Nyawa geus ningalkeun kurunganana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ceuk Pramuda bareng jeung Marnina. Dedeh teuing aranjeun teh akibat bedegong kalakuan sorangan. Ceuk Pramuda bari neuteup 2 layon tuluy ngusap beung. Tos atuh Kang, da eta mabongan sorangan kitu kalakuanana. Sanes korban ku akang eta mananging korban ku amal perbuatanana Kang. Ceuk Marnina ngareret ka Pramuda. Memang akang asa dosa, Mar. Sabab geus mateni 2 jalma. Sok padahal teu diwenangkeun ku papada urang silih pateni. Teu diwenangkeun antara papada urang silih pateni apa? Sedengkeun nyawa mah kagungan nu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Ceuk Pramuda bangun hanjaka sabab geus mateni 2 jalma. Sangem abdi oge eta mah sanes kalepatan akang. Eta mah bongan we nu bade nipu ka urang. Majarkeun cenarek babalik pikir. Ari heug teh geuninganan. Beungeut nyang hareup ati mungkir Kang. Ai ti tukang mangalah ngabongohan. Eta mah ibarat hukuman ka manehanana we. Nyaeta nu geus migawe pagawean-pagawean cerong Kang. Ceuk Marnina. Ayeuna mah ieu teh abdi pangbengkerkeun heula abdi tos teu kiat Kang. Getihna tuluy-tuluyan nyurulung. Ceuk Marnina deui. Aih muhunya. Ke atuh. Akang ngalah ladang daunan heulanya. Nu sakira tiasa dianggo ubar. Para mitra pamiarsa. Pramuda tuluy ngaleos. Maksudna rek ngaladang daunan pikeun piubareun. Untung teu pati jauh lantaran di eta tempat loba piubareun pikeun tatu. Sanggeus ngalasa perlu namah tuluy eta dang daunan teh dirius. Sarta ditapel-tapelkeun kana 2 pigeulang Marnina. Nu tatu bari samemehna getihna dibersihan. Berewek Pramuda teh nyoehkeun baju nu dipake ku urut musuh sarta dipake ngabengker tatu Marnina. Rada meningan ayeuna Mar. Harita para mitra Pramuda tumanya bari ngareret ka Marnina. Alhamdulillah Kang ayeuna mah teu pati nyeri teuing nuhun Kang. Walon Marnina ngarasa bunga. Tah ayeuna mah nyarane we tuh. Tah kalesan aya gawirnya. Sok ngobrolna di dieu heula geus kedap ieu. Teras pandanganana dikaluhurkeun. Pokona kedah luhureun sirahnya. Maksana nyaeta supados getih-getih ulah turun teuing. Ceuk Pramuda para mitra sadaya. Angga Kang, alih dieu akaresan aya batu meni lempar kieu. Sareng rada ieu tiasa nyelegon di dieu mah. Ya, sae kitu. Dupi Marni teh bade ka mana tuh salaresna teh? Numawi angkat-angkatan nyalira teh. Pramuda tumanya para mitra bari neuteup ka Marnina. Duka tukang abdi ge ngaros bingung. Margi abdi teh da teu gaduh tujuan. Abdi teh teu terang na kedah ka mana nu bade dituju ku abdi. Marnina ngaheruk kawas nu ngarasa sedih. Waktosna kabujeng see. Rupina duwi ka dieu bae heula para mitra. Insyaallah urang teraskeun dina bagian ka-85. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui.
Wilujeng kantun bae mangga permios.